Ulah jiga awi sumaeur di pasir. Dina kahirupan guys, urang kudu boga pendirian, urang kudu boga pamadegan, ulah plan dina sagala hal. Urang dina nyieun kaputusan, dina ngajalankeun hirup sapopoe, dina perilaku naon wae, urang ulah plan, ulah jiga awi sumaeur di pasir. Aya angin ti kulon kabawa, aya angin ti wetan kabawa, jadi oleng kitu nya. Lamun urang oleng teh, urang jelmana gancang kaseuneuan ku batur, gancang kapangaruhan ku batur, gancang kagoda. Eta ibaratna nyaeta ibarat awi sumaeur di pasir anu bisa kabawa angin kaitu ka dieu. Da urang mah dina hirup ulah jiga kitu nya guys. Urang kudu boga pamadegan, kudu boga pamikiran sorangan, kudu mandiri, ulah gancang kagoda ku hal-hal anu matak ngamadaratkeun ka diri urang sorangan.